Miranda mana asa ku gagahkeun Miranda. Dah deui ah. Bisa lepas ke hese deui newakna. Tamang heula nya. Sok mam sing seubeuh. Si Santi kunaon? Ya mana kunaon Santi? Ya. Mana kunaon? Ih mana gelo. Nah Santi. Gela ieu Santi. Gini ieu surat teh kieu. Neng, hampura AA ninggalkeun Neng teh ku sabab apa Neng borokan. Jadi naon sih zaman sok dileuwih-leuwihkeun gitu oge tah. Iya terus ceuli maneh lehoan. Gusti Lain gitu oge. Iya apa maneh bau tarasi. Geus Santi, geus ana mah kieu we. Daripada maneh sedih wae. Geus, ge maneh ke urang didadangnanan yang kayaknya aya duda di ditu. Beunghar. Heeh, lobakeun lah. Mobilna 5, sawahna 7 hektar. Daripada aucup pasti Bang Ojek ngeunang 1000 doang. Jelemana gagah. Ngan swing hungkul. Jagtag. Swing. Yang penting mah duit mah. Aucup kaos kumaha gitu kasetna. Kan geus kan bayang, penting mah duit. Sungat sugi mah kan bae bisa dimaskeran ku maneh Santi. Enggak Santi kan bae swing oge. Yang penting mah duitna loba nya Mila. Yang penting mah loba duitna. Heeh. Gampang ke bogoh mah nyusul. Nyusul ge bisa nuturkeun yang penting kemana bere alamatna we teh hatena. Yang penting mah teteh seneng. Teu kasusahan, teu injem-injem ka batu. Bae teh swing oge nu penting mah loba duitna. Oh yang penting mah duit. Teh seneng, teteh seneng bisa dangdan geulis gampang. Swing mah bisa di maskerannya ditutupannya. Ucup Mila. Ini rek naon di tayangan tibang mere duit 1000 rek Mila. Tapi si Santi eta maneh ngartiin mah eta mun jeung swing. Oh nya ngomong. Heeh manehna mah jeung bener oge loba teu ngarti kumaha jeung swing. Kieu ngomong teh. Aang. Eta ngomong kumaha aing urang. Hah? Kumaha ngomong cadel. Keur marada teu ngadenge. Keur mah bisa tirada budegnya. Urang ku budak ge jang ngomong cadel anak cenah urang. Heuh ai maneh kanu swing ngarti moal. Tapi biasanya hari ini swing mah ngeunaheun kan kana ge. Ngait. Kena lagi nyolana ngeunaheun Santi. Nyepet. Emang naon nyepet kedempet. Heeh, ke nyepet eta maneh. Aku nyepet. Heeh. A few moments later. Nan. Geus atuh teh ulah cerik wae geus peuting ieu. Teu kergangguan. Udah kau ngeset mana aja? Teu maneh nu konslet mah meureun. Tadi udah gue aing juga nu burung sia. Eta teh cuma gara-gara si Ucup meuni kieu wae. Meuni teu bisa moon-moon. Mana kumaha? Lalaki loba, geus tong sagala sedih wae. Hari moon naon ya? Moon. Moho-mohokeun gitu tah. Ih lo mah mending gak ngerti banget ya dasar si butet. Geus atuh teh tong cerik wae geus peuting tuh. Udah. Hayu ah. Kayak gua mah kalau misalnya diputusin cowok, dengerin ya Ija kalau diputusin cowok, tong haho wae. Geus atuh teh ulah cerik wae geus peuting hayu urang balik wae. Tuh si Ija. Si Arek. Allah mah Santi udah gini aja kayak Ija ya kalau misalnya diputusin cowok udah tinggalin aja sempas tadi aja. Ini gara-gara Santi aman ya mah nih. Muon atuh tah lo balalaki mah ngomong-ngomong. Naon Mila? Ngomong-ngomong emak sareng
Dodo kemana? Mama ngarincing. Tapi Milang sewaya kican balik sih emak. Apa ngalembur gitu emaknya? Apa sih lanjut sip 2 gitu matanya? Emaknya nya ngarincing kakung aya sip-sipan. Meureunnya. Mata kan orang tenempan si Dodo gitu nama. Eta maneh Mila? Meni si Dodo deui. Tuh. Santi, adi maneh tah bobogohan si Dodo tah. Mana bobogohan gitu Milanya si Dodo. Bohong. Pada pas nyiaran. Bobogohan. Bobogohan. Mana bobogohan si Dodo? Makajeun atuh da si Dodo. Kamari ge, amun teu kanyahon mah. Santi, amun teu kanyahon mah geus dibekok si Dodo kamari tadi pila. Bohong ketan. Di bejaan aing si Dodo bobogohan jeung adi aing. Nya karak iya orang kamari nyahono. Bong tong tidak nyeteng atuh omongan si Ijah mah. Da atuh manehna mah di paparawengan hang dibekok si Dodo. Cuman nyaran putu doang teh. Aya. Henteu androk disiksa-singsatkeun. Bohong, si Ijah mah siapa tok ngalamin. Bener urang mah da nempo langsung. Tong didanya teh. Cok urang teh bebaskeun sekalian. Dia mah mal bener. Terus balik ke separiti gitu ah. Tuh surat maneh tuh, tong mewek wae. Tah pake buku starasi. Dilanjutna ke adina jadi randa kabel. Nabok tak kadinya. Bongana boga apem teh diarurus atunya. Cek urang mah dibawa ka setim ka ditu. Nya jadi araratepnya barawa tarasi. Taringgalkeun ku lalakina gitu. Ku lalabok. Cuman randa dua tama aing jadi aya saingana ieu mah. Tapi apa aya baturannya? Ngarah aki aing aya baturna di kebagiran si Santi jeung si Mila ngarah aki aing ka mamana aya baturna we disararahkeun ku lalakina ge eta dua anak dilacik da udah apemna bararawa tarasi teh da pantes tadi di surat ge bawa tarasi cenah gini bawa tarasi ieu mah urut diuk si Santi jigana teh edan henteu mana hareudang barawa tarasi di teh. Ampun Gusti. Nah, asa ti handap bauna mah. Gusti. Nah, apem ijau oge bawa tarasi, Gusti. Coba dikobet heula. Mah bau banget anu Ijah. Apa kudu neangan Ijah? Kunaon sih sia teh ngomong naon sih mun bau-bauan wae heuh. Henteu mah tadi tos ngarujak aya tarasi murag meureun di dinya mak. Mak. Meureun Bau tarasi sanu bau tarasi. Tah meureun sasangarujak tadi mak. Apa ting apa nasi Santi apa meureunnya? Barang tarasi. Emang dicabak ku maneh? Henteu sih mak, cuman asa bau di meja. Tuh mak emang dibau banget sih tarasi. Kudu isukan mah kudu dengan daun awi ah. Daun awi, daun seureu. Make daun seureu jeung daun nangka cenah dikumbah. Dikumbah mah sepet da make daun nangka mah kitu sok digosok make daun nangka. Bireg. Nyaman dikupiakeun nya make di eta tadi. Karak balik matas eta. Tas ngarincing teh. Meni wayah kieu karak balik si Dodo ka mana mak? Si Dodo aya ke Radio TV di mah itu dulurna di. Jadi dia OTV meureun. Karena selain meureun nyamannya. Kararasa. Ai naon Ijah tadi bau-bau terasi ngomong. Teuing mah. Eta bisa henti jangan urut pandiukanna meni bau banget. Udah hari dang mah nya mah cuaca teh parek hujan sugan nya mah ieu teh. Hari dang banget di jam. Mak, geber wae kos kitu kunaon sih? Gini anu ka ambeul teh ginian lain si Santi ginian maneh ginian. Coba ge. Eta cikeun gebar-gebar bau tarasi. Eta mah urut pandiukan si Santi gimana nu bau teh mak. Wah, coba gebarkeun deui ge. Tong mak. Gimana bau teh lain lagi. Ih lain mah lain urang mah seungit. Coba ge sok gebarkeun eta ginian. Bayun kumaha kudu dikumbah make daun angkat kae dikubiak bukan gitu. Bau mah. Hari-hari ti cuaca teh nya. Bayung ya Panas. Panas banget.
Naon, Mak? Anu bau teh. Naon, Mak? Ijah, ambean geus, nu bener ge. Naon sih, Mak? Aneh nu bau teh. Bau banget. Naon cek owe. Tapi heueuh nya bau. Nya kertas. Oh, Ucu. Biarkan. Oh, eta ari si Teteh kunaon ka langsung gugurukeun. Mela, ya kertas Mela. Kunaon Teteh? Kunaon? Ya kertas. Ya, ieu kertas emang kunaon sih? Benyaho, kan kertas ieu nya. Ieu Oh, ya kertas. kertas kunaon? Oh, jadona. Terbungkus gorengan. Nah, gitu nya. Iya naon kertas teh keur naon? Oh, dibaca. Emang naon eusina? Ah, Ucu juga dan kertas. Wala pusing. Yang geus rek kumaha deui atuh teh sing sabar. Ayeuna mah tarimakeun we nu aya. Ujam tagana lah. Makana lah. Sayang kan. Geus ngomong teh. Gak ada ke dapur piringnya dah. Ayang dah lagi, Gus. Resepkeun eta teh saeuna. Gus minum doang. Geus jam jamal aja jadi jam. Lu tuh ke sagede menel. Eta saeuna geuning cekelan. Tangkep tanya. Yes. Lompatnya kurang. Ih, terlalu. Good. Ih, si Santi gelo. Ih, kunaon? Ih, ada kunaon Santi? Nah, si Santi, saya ngomong, saya burung. Ucup kertas, Ucup. Geus. Ucup kertas naon Mila? Oh, tak ieu tadi mah kertas nah nyebutna. Suri. Cucu. Penting mah duit Emang mah. ucup kaos kumaha gitu kasetna. Asap. Kan enggak sekan bayang, penting mah duit. Sungat sugi makan bae bisa dimaskeran ku mana Santi? Bong. Kata pet. Emang nah nyepet ke dempet. Heeh, kayak jepet eta maneh. Emang nyepet. Heeh. Serian anjir, nu sedihna eueuh anjir. Geus atuh teh, mending sabaraha cerik wae. Ija kain Ija, satu Ija. Mantap bae. Ini mulai awal apa nyambung? Tadi mulai. Nyambung. Oh, nyambung. 2, 3, action. Ija. Itu simpati bisa kain di satu Ija. Mantap bae. Kan. Simpati. Atuh kita tulungan. Kan gangguan. Ya oh. Kasih tege lo. Pakai bonus. Henteu. Ruih. 2, 3, action. Ayo ah. Kayak gua mah kalau misalnya diputusin cowok, dengerin ya Ija kalau diputusin cowok, tong haho wae.
Oh, buah murag. Ih. Nya, Mak. Ya. Ayo coba ge. Ki anu bau ih, bau sia gunung bau karena anu bau mah. Salah. Satu, dua, tiga, action. Ih, Gusti mana haridang-haridang ti cuaca teh nya. Oh. Bayung ya. Panas. Panas banget. Ya. Naon, Mak? Anu bau teh. Tah. Naon, Mak? Ya. Ambean geus, anu bener ge. Naon sih, balukan Mak? mana anu bau teh. Ih, bau banget. Ih,